Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi baraya, kumaha kabarna daramang, pamugi wae siat jasmani sareng rohanina ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan anu dipiharep ku sim kuring siang kalayan nui. Baraya pustaka dongeng, etang-etang landong pembeberah mana. Urang kawitan wae dongeng Sunda dina judul Langlang Jagat Naga Langit Tumpur Bumi bagian ke-18 kanggo wengi ayeuna. Rancan nu katunda bagian ke-17 anu kamari urang nyarioskeun. Di imah Ki Wujilaya kasampak sababaraha urang jawara nu teuing ti mana-mana nama. Jumlahna cukup loba aya kana 30 urangna. Kadatangan maranehna lain rek nangtang atau adu jajaten ka Ki Wujilaya, tapi kadatanganna rek karuningkeun hiji masalah. Nyaeta hiji masalah anu kiwari bekirina bagi katara ngeunaan hawa sarta iklim tatar Sunda anu teu ilaha. Kumaha lajengna ieu cerita? Wilujeng wengi sumang nyanggakeun, wilujeng ngadangukeun. Kedatangan 30 urang jawara sontak nyieun kaget Ki Wujilaya. Gura-giru manehna ngabagiakeun sarta mere tempat pangbagia di pelataran tempat imahna. Kabehna tulus kukek dariuk ngalingkung ngabentuk lingkaran sarta Ki Wujilaya oge diuk di antarana. Taloba itu ieu deui, Ki Wujilaya langsung muka carita. Binga kagiri-giri wireh tina danget ayeuna pribados tos kasumpingan para jawara sadayana anu kalintang dipihormatna. Di samping ngaraos binga oge abdi ngaraos kaget memawi asa kahemanan ku kasumpingan para sadarek anu taya warta pangangkir ti saanggalna. Tilila sarasa urang jawara anu dadekna hampir saumuran jeung Ki Wujilaya merewalon. Pangapunten Ki Wujilaya, abdi mawakilan para jawara ti sababaraha wewengkon. Dina danget ayeuna saromping ka dieu teh alatan bade nguningakeun sababaraha hal anu memang kapisek tur kacida pentingna. Nepangkeun wasta pribados Ki Uraga ti paguron gagak ngapak. Ambuing keningan salira anu katelah Ki Wiraga si gagak ngapak teh nya. Binga pisan abdi tiasa patepang sareng salira. Walon Ki Wujilaya barerengkuh mere panghormatan ka Ki Wiraga. Si gagak ngapak atawa Ki Wiraga laju nuluykeun caritana. Pun Ki Wujilaya malihan anu sumping ka dieu teh diantarana aya Ki Sonjaya, Si Buul Sakti, Si Maung Siringgini ti Padepokan Gunung Putri, Ki Handika anu katelah si Ki Wabraja. Tekalangkung Nyi Andarwuni sarta anu sanesna oge anu teu tiasa disebutkeun hiji-hiji. Kituna Ki Wiraga bari ngawanohkeun sawareh jawar anu aya di dinya. Ki Wujilaya tuluy saring rengkuh mere panghormatan jeung para jawara anu cik keneh disebutkeun. Bagia para jawara geuning nu sumping ka dieu teh para oina hungkul kekentong alam kajawaraan kiwari. Sajongjongan Ki Wujilaya muterkeun panetep heula kanu araya di dinya. Geus kitu cumarita deui. Atur nuhun.
Hatur nuhun kana kasumpingan para saderek jawara. Sadayana anu ku pribados tipi hormat. Hapunten, bili kirang tata kirang paryoga ina ngabagiakeunana. Hapunten oge bili kirang nyugamakeun sakuma ilaharna ngajamu sema. Kumargi pribados mah saki ayana. Yos tenanaon ki Wijilaya. Cekap teu kedah ngarepotkeun ku hal eta. Ku kersana ngabagiakeun kesumpingan kami, sadayana oge kula ngaraos bingah. Walon ki Wiraga sigagak ngapak. Sanajan kaeran ku kaayaan ki Wijilaya tuluy ngareret khusus ka sigagak ngapak. Mangabuteun ki Jawara, sakumaha anu kakedal ti anggalna, wereh pribados ngaraos kaheranan kudadak-dadakna kasumpingan para Jawara sadayana. Saleresna ieu teh aya naon asa rawas kieu? Kieu ki Wijilaya, kasumpingan abdi sadayana ka dieu teh memang tos direncanakeun jauh 4 poe kapengker. Anu jadi alatan nyaeta aya salenting bawaning angin yen salera kepercaya mibanda batu tulis Gunung Padang. Nah laras eta teh ki. Ki Wijilaya jadi rampang rempeng dari mapananya seperti kitu. Waktu tulis Gunung Padang anu salila ieu disumput samunikeun tetela geus bocor sarta sumembar beja ke kalangan alam kajawaraan. Kari-kari ayeuna ditembokeun pananya seperti kitu. Nah leres eta teh ki Wijilaya. Leres salira anu nyepeng waktu tulis Gunung Padang. Tanya si Gagak ngapak sekali deui. Ki Wijilaya jadi uleng sekedapan, alatan bingung ku mere jawaban. Dinyakeun kumaha ente oge kumaha. Sebab eta hal paling anu dirusiakeun ku dirina salila ieu. Kabeh pasang panon anu araya didinya terus katuju ka Ki Wijilaya. Asa dipisek di ditu di dieu, cik rarasana mah antuk da manehna mere jawaban ku unggul sarta ngagerandang semu peura. Leres ki, leres pribados pisan anu salami puluhan tahun nyimpen batu tulis Gunung Padang. Hari kitu aya kepergian naon saderek sadayang kana eta batu. Da aya kepergian naon abdi sadayana kana eta batu Ki Wijilaya. Abdi sadayana teu aya kepentingan naon kana eta barang. Tapi dina lebah dia, abdi sadayana ngahaja sumping ka dieu teh alatan aya hiji perkara anu kacida gentingna. 7 poe kapengker atanapi saminggu kapengker. Kalersan sapalih rengrengan jawara anu sumping ka dieu oge anu jadi saksina. Yen saminggu kapengker aya nu nyaksenan hal teu ilahar puncak Gunung Padang. Ecesna di puncak Gunung Padang geus aya saurang jalma anu nyieun peta teu ilahar. Buka teuing eta jalma ti mana mah. Mung dadegan eta jalma kacida anehna. Teu ilahar jeung lumrahna jalma. Eta jalma mibanda sirah 2 anu padahal awakna hiji. Tingkah eta jalma oge nyurigakeun sabab ketenjo manehna jiga keur userkeun atawa ngahadirkeun hiji kakuatan. Cindekna hiji upacara ritual aneh. Sapalih jawara anu nyakseni jadi kapusat perhatian kana hiji hal eta. Nyata eta jalma tetela mimana hiji lempengan watu anu aya tulisan. Bisa dipastikan eta watu tayalian watu tulis Gunung Padang. Hal anu kasakseni kadituna nyaeta hadirna hiji kakuatan aneh. Ngaliwatan rapalan anu aya dina eta watu, eta jalma bisa ngahadirkeun kakuatan aheng. Hasilna sakumaha anu kiwari kasaksenan. Alam tatar Sunda jadi teu saimbang. Usum lain usumna.
Sok sakapeng taya kila-kila oge balik alam datang dadak-dadakan. Kayaning angin beliung jeung sajabana anu leuwih parah nyaeta tatanen sawaleh rahayat Tatar Sunda jadi parae alias gagal panen. Tatanena jadi layu serta buruk. Jika kaheos ku hawa aneh, eta hawa malahan leuwih ganggas tibatan ibun braja. Ambuing. Dulares eta teh Kiwiraga. Nah lares, aya saurang jalma nyepeng watu tulis Gunung Padang salian ti pribados. Geus pastina Ki Wijilaya ngerasa kaget luar biasa. Ngarungu keterangan si Gagak Ngapak anu netelakeun aya jalma lain mibanda watu tulis Gunung Padang. Tangtu ngajadikeun kabingung anu teu manggih tungtu. Leres Ki Wijilaya, kisawan jalu anu jadi saksina, malahan saksina aya 4 urang. Saksi opatan justru kongsi batalak jeung eta jalma, tapi nya kitu anu 4 teu mampu ngayonan eta jalma. Kabehanana eleh jajatet. Ke. Pangapunten Kiwiraga, abdi masih ngaraos heman dina lebah dieu. Sajujurna 2 dinten kapengker, abdi rumaos tos tambutkeun batu tulis Gunung Padang. Tapi ditambutkan ka sobat dalit di negeri Tiongkok teu sapertos dekan jalma sirah 2 anu tadi dijelaskan ku salira. Ngarungu kejelasan kitu ti Ki Wijilaya anu araya didinya jadi riuh ting rendang. Rutret jeung pepada baturna saling tanya keheranan. Kiwiraga si Gagak Ngapak kereungeun tumanya ka Ki Wijilaya. Jadi eta watu tos teu aya di salira Ki Wijilaya. Leres, pung ditambutkeun anak ka sobat dalit di negeri Tiongkok. Tapi nah di puncak Gunung Padang kari-kari aya jalma anu nyepeng watu tulis, namun teh mah nya ditambutkeun ka orang negeri Deungeun. Bilih ieu mah salira teu lepat masihan watu tulis ka eta jalma. Nyaita abdi pribados, karaos bingung Kiwiraga, asa piraku aya jalma lian anu mibanda eta watu. Cek Ki Wijilaya mere walon anu sajujurna. Kadituna Kiwiraga sarta Ki Wijilaya jadi dugdeg saling debat. Cek nu hiji ngadesek ngeunaan jalma anu mibanda watu tulis di puncak Gunung Padang. Cek nu hiji deui keukeuh mere jawaban saayana yen manehna ukur mere injem watu tulis gunung kasobat dalit di negeri Tiongkok. Lain ka jalma anu mibanda sirah 2. Duanana antara Ki Wijilaya katut Gagak Ngapak masing-masing pakekeh-kekeh dina pamadaganana. Silih tempas dalih-dalih pemanggih sewang-sewangan. Yen trena Kiwiraga saprakanca boga pamadagan yen Ki Wijilaya geus mikeun watu ka jalma anu kiwari aya di puncak Gunung Padang. Geus pastina oge Ki Wijilaya teu bisa narima kana tuduhan eta. Cek rarasaan nama dirina can pikun-pikun acan. Manehna geus pasti inget ka saha dipasihkeunana eta watu. Malahan nepi ka susumpahan ngagurat taneuh pikeun mere kayakinan kanu araya didinya. Sumpah demi Gusti Kuring terumasa masrahkeun watu tulis ka jalma anu dituduhkeun ku salira Kiwiraga. Kuring can pikun, kuring masih inget ka saha dipasrahkeun eta watu. Ki Wijilaya, kuring percaya kana keterangan salira yen watu gunung dipasrahkeun ka orang Deungeun. Tapi kuring minta kejelasan oge ngeunaan watu gunung anu dicepeng ku saurang jalma di puncak Gunung Padang. Soal eta duka, abdi justru ngaraos bingung. Kewe nemutkeun abdi mah daripada urang hokak anu panustronganna bakal pasea. Leuwih hade urang sararea jora ka puncak Gunung Padang. Di samping urang ngabuktikeun
Sagala na oge hayu urang setronan eta jalma sekaligus urang ringkus. Ngarungu kitu, sararea anu araya didenya karungu tinggal rendang deui. Teuing naon anu digunemkeun dages puguh karungu kriu. Sedangkeun Ki Wiraga jadi katenyo cicing. Halis kerung uleung jiga keur mikiran omongan Ki Wijilaya. Lila-lila mikiran antukna Ki Wiraga tumanya batur-baturna. Kaca, geuning kitu numutkeun Ki Wijilaya teh. Anjeunna umajak urang sararea ngejugjug Gunung Padang. Rengse kitu di antara riungan aya saurang jalma anu neulah handika si Kiwa Braja, ngacung serta mere walon. Kitu langkung sae Ki Wiraga. Aya nama urang jurak we ka dituku sadayana tapi tetep Ki Wijilaya oge kedah ngiring. Bileres itu yeuna kan puguh sanu tanggar waler. Mohon abdi oge sapogodos pami kitu mah. Asa piraku urang sararea teu bisa nyerek ukur saurang jalma mah. Tambah saurang jalma deui nu neulah si Mawung Srenggini. Namun kitu mah jadi kesapukan orang sararea ngajugjug Gunung Padang. Ki Wiraga tuluy ngareret ka Ki Wijilaya anu direret manggut ngaluyuan. Antukna reungan geus aya kesapukan. Kabeh sapuk satuju pikeun nuju ka Gunung Padang. Jauh di Gunung Singkur anu di sisi Tigigir diapit ku gunung-gunung ngajung kiring. Lemah alas luhur bentukna pasisir jiga piramida. Tepati gede jiga gunung-gunung nu sejena anu kurahyat sekitar nama nalah Gunung Padang atau Padahyang. Kaayaan di eta gunung memang geus teu ilahar. Hawa anu kabawa angin kerasa aneh, jiga-jiga lain hawa biasa. Karasa nyesek kana ambekan, malah lamun lila-lila aya di dinya mah mataku terlengan. Katambah eta gunung hampir sagemblengna disimutan ku halimun. Pas luhureun puncak katenjo mega hideung ngagayor, bari babarasatan ku kilat silih sambar. Lamun ditenjo leuwih telak sarta ditengetan eta gunung memang keur ditingker atawa dikulibeng ku kakuatan gaib. Sanajan teka tenjo tapi bisa dirasa sanajan ku jalma basajan. Halangse halimun terus beki nyimutan Gunung Padang timimiti suku nepi ka puncakna. Katambah kayoran mega hideung asa beki turun ngajadikeun eta gunung bleg jiga cirim Triwikrama. Saware rahayat di lebah suku gunung sabulan katukang oge geus nyeringkah. Teu paduli kudu ninggalkeun panemukan beh dituna cul harta benda nu penting bisa nyelametkeun jiwa sewang-sewangan. Anu jadi alatan nama keanehan Gunung Padang lain wukul ngabalukarkeun gagal tatanen tapi geus menta korban jiwa. Kitu kaayaan gentingna Gunung Padang kiwari. Alih-alih di puncak gunung
tepati jauh di lebah tempat di mana ayana susunan-susunan batu. Katenjo aya seorang jalma kerdiuk sila dina amparan watu hampat. Wujud atawa dedegan eta jalma bener-bener teu ilahar jeung lumrahna. Kauzuran ke umur 70 tahun eta jalma mimanda sirah dua. Nya eta jalma mimanda sirah dua. Dua sirahna gendeng, pagigir-gigir tapi seetik aya perbedaan tina rupa. Ki Buyung Ambo wasta eta jalma anu ketelah di tatar Dayak Nusa Borneo. Cek beja bawaning kilat sebenarnya sosok Ki Buyung Ambo dua jalma anu nyarangkep jadi hiji. Tepatna anu disebut kembar siam. Awak memang hiji dengan suku oge ilahar ngan pelebah sirah sakumaha anu disebutkeun tadi. Di eta tempat tetela lain Ki Buyung Ambo sorangan. Sabab di hareupeunana aya 3 urang jalma anu sarua keur dariuk sila madep. Ngan kaayaan eta 3 jalma katempo jiga keur nandangan lara. Panon anu tiluan perem sarta dina lebah bahamna jika tapak getih jaring. Ki Buyung Ambo ngabagi tetep kanu tiluan anu taya lian Dewi Kembang, Kalukung Sakti sarta Ki Barong Sayat secara pilih kenti. Telila karungu Ki Buyung Ambo nyarita kanu tiluan. Badis, nabiki ka ayan marane. Anu kaunter jadi jawara kuncen pertewi nepi ka sakarat kieu. Mun teu kaburu tulungan ku aing, geus pasti marane bakal modar di leuweung larangan. Eleuh, geuning waktosna teu kapan baraya. Rupina cerita orang pungkas dugi ka dieu heula. Cerita Sunda Langlang Jagat bagian ka-18. Baraya Pustaka Dongeng hatur nuhun dina perhatosanana wilujeng paturai. Carios Langlang Jagat bagian ke-18. Insyaallah urang lajengkeun deui. Hatur nuhun wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.